Ada rata untungna we beres mandi. Tinggal nungguan si Beo. Janji mereka kuncen ke mana si Beo? Mana siar lagi? Oh, irin aya. Sesiar lagi alus. Komandan disiran hilar. Ngapain mereka hila anuk? Ngapain mereka anuk beres? Tinggal nungguan si Beo. Orang rek dia pelaan ya. Tadi nama komandan teh ngorok teh. Ayang menang dulu. Kalah menang sepatu bot atau dasar apsh. Itu nice Beok tadi nyamper. Antar ke kuncen teh. Areng dukun sudah ngeri atuh menangkeun jodoh eta ke kuncen kalinya. Assalamualaikum Dan. Siap. Ayo. Yuk ke dia kok. Beres mandi can. Batu ungus dah ratu tadi teh mun. Wah, atuh mun Badan gue jubur. tapi dia apes menang. Sepatu buat tiga bunyi gitu tuh. Oh iya dasar ku apes. Gua mau kuring. Uncot sih gong. Terus di bedol ke sepatu. Kayak kemana teh belut dulu. Kalau dina liangna eta ketapona, wah teh belut. Oh, itu atawa naon gabus dia ulah segitu. Aduh dari sakeut kelas sepatu. Tadi dina hate kuring teh sepatu tah. Dipais sepatu. Lewat heula dah. Ai kemana naon? Kecepet. Wah, gua kabur di jalan apa lagi soal itu. Jauh tuh mah hujan. Oh, lumayan banyak turun. Murah yuk kalau jalan. Dulu ke becak. Murah. Nek jadi gede. Nanti apanya hokas. Ayo, oh ayo. Tahu gua yang Di sana tenang itu. Ayo. Ya, beong belangwan. naon deui. Sorangan tuh make setelan moal naon? Tuh, atunya mana nih kurang Kumaha rasa kurangnya nih gitu tuh make setelan teh. Nah, tapi ada arek kakuncian ieu mah mau jaga intinya. Mau jaga enak mah. Ah, mau naon deh ayo lah. Mau naon ya? Ayo ya, ayo. Lah kembali lah. Kenal ya. Kembali. Dan, lah laguan lah. Pan pacar ditutupkeun. Oh, tutupkeun lah tuh. Tutupkeun. Kenai komandan mah di Oh, jero. di jero. Di luar. Oh. Nah, nutupan teh kelah di jero, di luar, Bewok. Hei. Bewok. Oh, deui. Rasaan teh. Imah kuring. Aduh, dagon. Kalau berubah kan. Baru narek hasil ieu rada buah teh. Kok isi kunci can? Kunci mana? Kunci lah. Sing pageu. Si komandan. Belegu pisan. Palingan atuh komandan lagi belegu. Pantes nuhun ke anak buahna ge. Eta komandana. Inget ayeuna? Hayu da. Alhamdulillah. Ayo tuh. Kaprok. Nanti usah sarang. Jauh kene tuh. Lumayan we. Kareueung terus aku teh Komandan. burakan. Pas kuno teh teh ngagayot. Saburat gitu. Bener jauh kene teh teh. Lumayan. Sama sih satu gancang teuing. Kota. Ini. Benang. Oh, tadi di balai dong. Balai dong datung. Atuh, naon tuh? Wow, itu. Sana komandan bawa dulu itu tuh. Gua ada pakai dompet ke bawah. Naon deui emang? Arek dijai. Di kumaha ieu hansip edan deui. Cuman ini tinggal kemana nih? Tadi soalnya ruas deh. Berotetan jailan ya. Kumaha cenah? Arek wae bener. Tuman gitu mah. Oke, siap maju atuh gitu. Oke, geula saha nih jadi eta.
badan heula. Witan. Oh, kelihatan. Sana gitu judulnya wanita. Yuk, ayo sok. Ayo atuh buru ah. Oh, siap. Komandan. Eta komandan mah ka dieu teh. Udah kuring dia maksa. Kan kuring aya hasil meureunna. Sieun tuh socewana. Komandan. Jalana keuneun. Jalana borangan. Sieun serem. Ayo lah maksakeun we. Moal tepi-tepi meureunan. Lamun ngalaunan lumpangna. Penyidik bari kalaunan meureunan. Eta sepura kain motor kamu. Eta sepura. Tempoh heula lain membetot. Kena aku. Aya wae komandan. Aku jauh-jauh teh engko deket bewok mah. Mah kuncen teh tapi jauh. Yang ngompol. Yang ngompol. Tuh ngompol di jalan. Tegara rieum bewok. Awas, tegara rede ditangkal ge. Kain. Si kain. Bujit, awas lah. Komandan, Kodok nih. eta bujit. Sampai meninggal lagi. Udah becek jalannya, gak ada ojek. Ya ojek mana semoga Permayana. Kabina mana jauh kena teh imah kuncen teh. Eta Moal lagi nepi. Cing mah. Kuncen. jadi Bisa dipecat jadi anak buah. Buat nyorocot bewok tuh teh. Siun, elin siun era. diganong lain kan Wah, cepet. Kan keburu era jadi kieu. jangan Tadi ngurut menang sepatu buat kieu. Labun. Apes teuing. buat komandan apa suara tuh itu marangat Mana? itu tuh Kumaha ayeuna atuh? Sudah. Geus kesel ya bener ya tak. Terus dina nun. jadi mana kieu lah ai mah heula we banyak rencana enak bahan geus aya ya tuh mana jaya Deket ieu lah. kumaha ayo tuh ayo kas lah Mana jauh kena tuh. serem kuncian aja deh Serem bener ya kamu. Serem yuk. hei Sieun euy. Kumaha tuh? Tonton teuing euy. Atuh. Mana kuncena? Dia mah aya tadinya nih. jadi itu ayat ya kuncian ih Sorangan mah sieun bener ih. Ieu atunya. Ayeuna mah bewok heula ti heula ka kuncen heuh. terus Ai sorangan mah isukan deui lah. Tatanya mah ka kuncen. Kuring batur meureun. Ada sieun kumaha tuh? Elin sieun era. Era. aturan era Jalan Atuh ari kumaha ayeuna?
komandan dituluykeun bareng itu jeung sorangan atau kumaha? Tika dinya. Maksudnya ngantur bewok tika arep tika dinya sorangan balik ke imah nuan di imah we sieun. Kembali mau naon? Kuring teh balik ke sorangan meureunna. Hah? Balik ke kuring sorangan. Mau sorangan. Pan cenah mah. Juga kecen mah ieu mah. Kayaknya Ngeri ya? ngeri we. Boga keur meuli kopi tuh. Hah? Keur meuli kopi. Boro-boro ini. Hentang we hentang kuncen mah. Bisa bener. Gaya tuh lah teu beunang ka emang urang teh karunya sabenerna mah ka komandan jomblo wae mah mau ka dieu teh. Ari era kumaha? Keneng kewe lah di ieu keun. Sugan we daekeun. Komandan kieu nya daguan di imah we. Oke lamun geus beres caritakeun ka komandan kumaha-kumahana. Siap lah. Oke. Yang komandan borangan oke dasar si bewok. Dasar gila nih. Tuman lah. Komandan. Tadi dah kita perwas pisan. Ngomong-ngomong kata pembantu menik gitu. Serem. Masih ya. Kasih Kemana ya bagi-bagi tugas? nanya. Mana kayak itu tuh? Siap dan balik itu tuh jagana. Orang kebandiri. Nungan balik nak kitu eta kumaha? Uang bang pegati di nya kayak orang di sini. Siap terus orang. Tak. Lah. Ih, si bewok. Ampun, mah komandan teh. Para wek siun, aku para wek. Ya Allah ya Gusti. Usaha. Bewok tolong komandan teh. Era. Bewok. Ini. Gara-gara si bewok. Usaha. Apa? Bewok tolong ini. Itu saya buang. Baru biasa begitu gimana? Waduh. Kopi yang mana ya? Kopi lah. Oh, hari mah penek kieu aing. Didongkok kieu ge. Aduh. Lauk. Segala deh, cana aduh, ampun cana saya sudah pun ya, bismillah. Cangguan sama separah ayo tanggal 14. Sebenarnya ya saya mah ya begini beda itu perasaannya ya. Dasar komandan keuyahan orang tegakeun usorangan. Kuring ge rada karareueung ieu teh. Tapi da wayahna we da meureun kumaha hayang hasil. Sampurasun. Rampes, saya dari luar. Abdi saha eta di jero? Ya kuring pribumi. Sok ka dieu ka jero. Aduh. Punten, ya bah. Calik tong abdi.
Oh, ayo kita kurang aman. Sok, yuk. Oh, nya atuh bah, atur nuhun. Waduh, ayam enak ya saudara luas. Aduh, sok, yuk lah. Ah, lain menak bah. Bubuhkeun. Jalama ripuh. Ripuh kumaha itu maksudnya? Ah, nyata. Sagala rupana ripuh. Awewe kabur. Mata duduh skambah teh. Kuring teh. Arek minta tulung. Minta tulung kumaha maksudnya tadi itu. Asal luas. Kudu kumaha kuring lunganana, manya menak minta tulung ka kuring ieu teh. Satengah arti. Nyata kieu bah. Kuring teh jadi pamajikan teh nyingakun tika ayeuna teh balik-balik bari jeung di di lemur teh aya awewe nu deui ka hayang pek teh deui kitu mungeun mata kali teh sugan gitu abang pan kakoncara ke lemur kuring mah bisa nulung gitulah supaya awewe teh daraekeun gitu. Aduh, si lain karak nyaho. Ya, ulah disebutkan abah ontohon. Karak bisa gitu wae mah. Tenang, soal awewe. Ya, jago dah. Sembarang ulang uruskan ieu teh. Artis apal bade artis Elvi Sukaisi, Oma Irama apal artis. Eta teh Kambah ka dia datangnya lain artisnya sorangan eta mah. Ente Abah. Aduh ampun. Ladang disebutkan abah ontohon lamun teu bisa kitu-kitu acan. Oh, berarti kuring teh teu salah meureunnya datang ka dieu teh ka abah ontohon. Jadi supaya lah gitu awewe teh daraekeun ka kuring teh gitu. Itu salah tepat. Lu tujuh hari soal gitu mah. Ngan ieu teh rada berat. Aduh, Berat kumaha itu bah? berat tantanganana ieu ka awewe mah. Ampun. Saha ngaran didinya? Ainu apalah mah baru dak nyebutna si Kang Bewok cenah pahansip teh cenah kitu. Bewok berowok mulnya. Tapi ada bewokan kuring teh da kamari digadekeun pake meuli beas godegna. Aduh, eta pada seukur ieu mun temanon ngarannya. Ngaran bewok teh. Najan teu bewok anu ge ngaran mah tetep teh bisa diganti. Bewok kitu. Oh, kitu ureunan. Terus anu bikayang saha eta wewe? Aya bah. Janda nyata. Ngaranna teh Ceunimah. Neng Nimah we disebutna da eta mah ngora keneh. Eta nempo bodina meni ngaruy sorangan ka impi eta. Ceunimah teh bah kumaha ta carana sangkan hayang beunang. Ceunimah ya. Ceunimah. Berarti Neng Nimah we nya. Oh, N-I-M-A-H Ceunimah ni teh kemang ha teh dikotok kembang dikotok halus. Halus. Aduh. Bawa persyaratan teu. Syaratna ieu mawa teu. Bersusuguhna. anak bah tos sasadiaan nya tadi bumi teh. Ieu sanes syaratna tah. Nu kieu kirangna naon deui tah? Yo, teu naon lah. Kemang, bawa kemang. Mang mah Rampe kembang. Aya, pe aya bako. aya ieu lah. Ah. Ieu we da bako aya nu kieu meureunnya. Oh, Menyan ngana kan menyan aya. aya. Oh, jeung menyan maksudnya gitu jeung menyan.
Aduh, salah mawa. Ya, sudah. Kuno bisa. Tuh bisa sebenarnya mah tapi dikeun air lah kapalang. Rarasaan teh tadi teh menyanu di bawah teh. Bakat kuribut tadi teh kawin. Mana ieu kemana-mana. Kemang teh. Oh tadi di mana tadi teh? Aya di dieu tah. Tah ieu bah. Sekalian we da aya tadi wadah di wadahan ka dieu. Halus. Tapi ieu kurcayan. Kudu dicayan ya. Atuh. Abah teh boga cainya. Aya di luar cayina. Ketu urang keluar heula nya. Rada sing kuring kak puluh-puluh ieu teh. Alah, wajar. Tah ieu bah. Kieu mahi caina. Oh, cukup. Sing kuring kak mau ngalah cai oge. Wah. Kebangetan eta mah. Tadi teh duaan tadi teh abah sebenarnya mah jeung si komandan. Kamana itu komandanna? Oh nyata si komandan nurus tunyu eta balik deui da majarkeun teh karareueung cenah area. Kayak tambah kos. Jual oleh atuh. Liburan gitu mah. Ini mah da geus sagi datang ka dieu mah tah sieun saeutik mah singkirkeun aja gitu. Oh, tenang bae pokona mah. Ngan abah keur katu ka dieu ulah ngaganggunya, cicingnya. Kumaha abahnya? Siap balah, yang penting mah hasil lah. Oh, gila ya yo. Kurang sayatan heula nya ku abahnya. Ya basok. Sing jatuh lah bah. Oh. Mudah-mudahan we hasil yang dimaksudnya. Putusan kan hayang hasil. Oh, siap. Aku tahan ieu udah nanya. Wah, mah kehuruan bah. Oh. Panas. Kaler kitlon di wetan di kiduhu luhur di hadap. Wauda waluda wangket lupa kuda nahuna berilakcang hadir hiji jeung hiji dua namun kita haji pasti pinter baduk wajeng dua opa lakun pinter baduk pasti menang berkah. Opat jeung opat delapan. Namun menang berkat pasti sebuah beranghakan. 8 jeung 8 ke 16. Geus sebuah beranghakan pasti menang beas. 16 jeung 16 32. Gus punang bias sia kudu mere kami toha. Umi kuncang kanjing bumi alam asa kuncang. Bah, bener bah. Aja dong. Apa-apa tuh.
cobakeun bah. Bahai ngajedog. Buka tapi dah. Aduh. Oh tarik teh atuh bah. Aduh. Cing. Nah, diketelokan kieu bah. Aduh. Ini perih kana panon. Eta teh supaya maneh ulah ngejat mungkin waktuna. Maneh hayang hasil. Atuh heueuh hayang mata kadege hayang hasil bah. Oh, wayahna we. Kudu dulu cek abah kumaha nya. Nah, ayeuna ieu susuguh bawa ku ilaing. Heeh. Cek ieu kabeh jeung ieu rek di mana? Oh, kumaha abah we da pan kuring mah teu nyaho. Ieu na tempat mah. Ya. Pokona asa daek asa nurut ya. Lamun ayeuna namun ulah ngejat. Kudu cicing ya merenya. Cicing we eta lamun aya nu liwat, mun aya naon ulah ngejat. Eta coba Oh, kita cobaan mun aya nu kekak kitu-kitu teh nya. Oh, ya wayahna lamun hayang hasil. Cobaan. Ha, anu ulah dilatih. Kayaknya geus jam sabaraha. Wayahna nya. Yang bawaan. Abah ti payun. Kuring teh nuturkeun patenya tempatna meureun. Oh, baing ayo. Betul ya. Coba pararung bah. Wah, wayahna we. Tempoh apa? Ini apa? Bah, tong gancang teh atuh bah, lempangna bah. Aduh, rada karadeung oge. Aduh, dek abah. Simbah teh kumaha teh. Gancang-gancang teuing lempangna. Oh, bieu naon aduh. Ieu buluk punuk meuni. Biasa ngedingkli. Pasti magung perjuangan. Para roek. Naon itu? Kaliwok, kaliwok, cicing ayo. Para reun kieu bah. Ya, anak we, atuh lain digi mah. Belum digi mah, we serangan. Ah, Barang rodas. mau boda, kayak gitu boda. Boda nu kitu. Nah, kita ada mana tadi nak. Gitu ya. Manggo kumaha kuring? Yuk, sila. Ieu nya. Oh. Sumpah tuh bah. Boy anak, aku si lawan we. Kana irung bah. Boy anak. Ya. Geus dititipkeun ku abah. Lamun aya dalam ulah ngejat. Wayahna. Kadenge. Oh, wayahna nya. Terus kuring kumaha? Di dieu cicing. Cici. Kira-kira jam 2 akalak balik ke hasil. Ya. Mesti dititipkeun ku abah. Cici.
Wala mo na eh. Kung mo na ito. Oh, kaya. Mun aya nu liwat iki ge boda mah nya. Oh, wala mo belah hujan. Kaya. Ini ceuni mah pokona mah kudu kuat ku bodaan sorangan oge lah. Komandan teh timuruan geura ka urang. Kuat pokona mah lah. Bara rada beureum bauna teh. Meh rada katempo. Itu benar. Siapa dia godaan eta mah. Tong dianggap godaan kitu mah. Godaan pokona mah nu kitu mah. Tong dianggap. Godaan. Godaan. Cici. Iyalah, malah mah. Cuman udah tadi ke genah-genah cici. Udah kena dibalik dong, coba dila. Tos heula apa untuk kuat geuleuh ah. Heeh. Banyak. Mantap, ancet edang. Nggak saya nyantai heula. Belum layang tuh. Yang kewang goreng mah. Cuman ya, oh saja. Kemana itu? Saya emang mana lah.